baliknya kan. Cimas orang tebakan yuk. Bagaimana? Tetebakan. Oh iya, apa lagi? Tetebakan teh Cimas, kayak Cimas tebak gitu nya. Sok, orang kaji. Cimas lamun ieu non lamun imah pantauan rek asup ka mana? Keluar. Cik tarik ke cerita kadenge nya. Lamun imah pantauan rek asup ka mana? Karuhur. Kaluhur ka mana? Nah, hibar. Emang Cimas bisa hiber? Cimas bisa hiber gitu? Hibar, karuhur bae dari pantuan. Jadi imah ya imahnya imah gitu imah lamun pantauan rek ka mana? Teuing. Rek asup ka mana mun pantauan? Nya situ ka ditu keluar. Keluar sa. Hah? Nah, belagu keluar. Kumaha cing caritakeun? Mun ai urang keluar ka ditu. Heeh. Pantuan asup ka jet keluar deui. Oh. Belak kieu, belak balik. Lamun pantauan teh. Heeh. Bisa asup lamun aya pantauan? Ya bisa asup deui mah on. Hah? Bisa. Lamun imah pantauan kitu nya pantauan kieu bisa asup ka imah mah. Nah, bisa. Naha. Kita kan kawetan. Balik na kare. Kawetan gitu orang urina. Dag naon orang mah jadi gitu dah sobo. Oh. Ai geus ya. Yo aya deui. Naon sih? Lamun ieu naon sih eta teh? Bingung. Cing Mas nanya ka Iman sok tebakan nanya sok. Mau Bu tetebakan nanya naon gitu. tepakan naon sok AA idinya. Oh, tatalucingan apa tuh tatalucingan? Kacang-kacang bulu, kacang-kacang panjang. Lah ya toh. Nah, Tatalucingan teh tetebakan. tepakan ka ditu, Heeh. ka kidul, Heeh. ka karer. Eta teh naon ngaranna tetebakan. Heeh. Ketebak angin itu. Ka ditu, ka kulon. Tepakan mah. Bahasa Arabna puasa bahasa Cinana puasa naon? Nya puasa atuh. Bahasa Cinana. Nah, Bahasa Cinana puasa naon? si mama. Teget heula. Cing tarik ngomongna udah mah Si kadeng. mama teh ngomong ka abi cenah. Sok cenah ibas yang benar ngomong teh cenah wah. Bangsa urang teh naon teh ngarti aing mama teh ngomong kitu mah hese. Jadi Ya mah pintar si mama. Jadi Sekolah. pertanyaan teh kieu. Bahasa Cinana puasa teh naon? Bahasa Arab. Oh, bahasa Cinana puasa teh naon? Arab. Oh, Arab. Tong tua. Urang kieu. Dengekeun. Heula imah. Lain dengekeun. Hah? Bahasa Arab bahasa Cinana puasa teh tong tuang siang-siang naon? Sok. Sebutkeun. Ribeuteung. Sok, imam kan heula nya urang bahasa kieu. Siang-siang maka apa sini ngesuang siang. Oh. Itu kieu ka urang tah cara Ngomongna teh kumaha? dina mah wadah saku ieu dan teh wadah kupit ieu dan teh pasti cenah. Heeh. Besok. Kela balik deui ka pertanyaan bieu amun puasa teh bahasa Cina teh tong tuang siang-siang. Sok sebutkeun. Oh, senang tampil siang-siang sini kan. Nah, tuh sama aku cenah kaboga kamu di sini. Oh. Teh ngomong sih. Cek orang luar negeri teh. Heeh. Oh. Aya gitu. Cik, ayo pertanyaan deh ya. Bahasa Arabna kopiah naon? Apa ieu hidung. Bahasa Arabna kopiah Wadah. naon? Bahasa Arabna kopiah naon? Beureum. Wadah hulu. Kasirat. Bahasa Arabna pan. Kepala kamu harus teh. Oh. Lain bahasa ieuna bahasa Arabna teh wadah hulu. Mas Taka tahu. Ai hulu eta hulu teh naon hulu teh astaga eta hulu. Bebatok. Papatok. Bahasa Arabna teh wadah hulu. Heeh. Gitu lamun bahasa